unsa atawa wedon atawa itu wedon saroko kang nyolong ieu bali akhoda tegese kang ngalap ieu bali hitiatan kale susulumputan kale sasamaran kale susulumputan rubu'ah dinarin ing ukuran saparapat dinar ukuran saparapat dinar ae miskolin tegese saparapat miskol apa nih dahaban emas madruban kang wis den damel kholison kang murni perintah sholat lan senajan hasil ieu madrub min magsusin saking kang den sip au kimatahu atawa ing regane rubu'u dinarin didahabi kalawan emas al madrubi kang wis den damel al kholisi kang mut kain kana lan sanajan apa rubu'u hiji parapat sahiji paropat iku di jamaatin dimiliki kare wong akeh wala yuktamu lan ora den tugel ya si Allah bikoni kalawan anane masuk banyak pengencolong kalawan anane masuk iku rubu'ah dinarin saparapat dinar sabikatan kale remekan au hiljan atawa hale papanes layu sawi kang ora nopa pada hargane ieu rubu'u dinar rubu'an madruban ing saparapat dinar kang wis den damel min hirjin saking panggonan saking sisir tenang upamane hirjin saking panggonan pangraksa upamane saking sisir tenang upamane aya mau diin tegese saking panggonan yuhraju kang den raksa rubu'u dinar pihi dalam maut kang den raksa pihi dalam maut opo mislu dalika masruh di nisya kono-kono bana kang den colong urpan ing dalam buah ada wala kota lan orang no dan tugal itu maujud lima kalawan harta disari kiat harta bana disari kan den milikan we wong nyolong pihi ing dalam emak sirkatan kalawan ngambil kerjeng kalawan ngambil kerjeng wala yang likuhu wala bimilkihi lan ora nono kotoa kalawan miliknya sari kalawan sabab ngamilik sari dihi perintah Allah lan sanajan cumantel ieu milik dihi kalawan sari Masa cumantel dihi kalawan masuk di kalawan emak apa nahu rohnya seumpamane gade itu matelakeun hak dipotong leungeun karena mau jadi ya kena kayu hiji anu kudu dipotong leungeunna nyata tina ugel-ugelan dampaleun katuhu heula mimitinya lamun maok sakali ya setelah rek awe nu maok namangan aya kayu
susulumputan nyopet atau nyolong ngarampok mah itu mau susulumputan apa hiji. Anu kaduana bandanan dipaokna diukur ku 4 dinar hiji parapat dinar ya saparapat dinar atau hargana saparapat dinar ku hargana saparapat dinar. Ayeuna lamun saparapat dinar teh berarti saparapat dinar teh kan sadinar teh 4,25 gram saparapat dikali 0,25 sama dengan 1 gram, 0,25 gram emas. Kalikan we kana harga emas ayeuna lamun harga emas ayeuna 1 juta kalikan 1 juta jadi 1 juta lebih. Pangmurahnya sabaraha harga emas. Ukur sakitu jadi minimal harga emas 400.000 maka berempa hiji 0,025 dikali 400.000 425 ribuan. Anu kaya katiluna lamun maok tina tempat sisimpenan upamana lamun maokna di jarian atau maokna lain dina tempat simpen upamana teu dihad eta. Nya kitu deui teh dipotong leungeunna jelema lamun maok boga hak ngamilik saperti rejeung dina sirkah kana aya subhatan. Subhat milik. Nya kitu di teu kudu dihad jelema anu maok manehna maok nu manehanna sorangan. Kok bisa maok nu sorangan euy? Manehna ngamilik kana eta banda seperti didolim ku batur duitna atawa digadikeun ka batur nya. Dicopot ku manehna padahal aya hak batur, hak jalma nu ngagade. Walau istaroka lamun sarejeung lamun rejeung sapa isnami wong loro ya rajin sobin ing dalam matuakeun iso pakot wungkul lam yukto maka den tunggal sapa wahidun wong sawiji minhuma saking isnani. Berarti sanisobeun teh hiji per 4 dinar. Maokna kuduaan sapotong sewa eta mah teu jadi dihad. Pohorojan kajaba bisa rokok kalawan lapan sarokok. Apa malawi talasa lamun ngajamret. Lamun nyopet ya si wong mutamidan halekan tagenan al-harau ba'ing mabur. Awin tahaba atawa ngarampok ya si wong mutamidan halekan tagenan al-kuwata ing kakuatan durut. Kalayuk tau maka dan tugel tangan ya si wong bihima kalawan sabab ihtalasa lan intahaba. Jadi aya kait tadi ge nyolong susulumputan kumaha lamun nyopet ngajamret anu maksud narek mabur tagenan mabur atawa lamun ngarampok lamun ngalawan dikadet baturna eta mah teu dihad. Kan kotiwatorik nanya geus beda deui lain dihad eta mah lain dihad dipotong tapi dikisos teh dipodaran. Khabari sahih karena ana hadis kang sahih bihi kalawan kawan. Oleh imkani dapihim lan karena mungkin olake kabeh disultani kalawan pemerintah wagoya dihilang yang sultan. Karena bisa kena ditolak, ditahan, dicegah supaya ulah karampogan
Dihelaki sariki kalawan perbeda wong nyolong susulumputan. Ya di karena ngalapi ya sariki kiatan hale susulumputan, hale sesamaran. Surya mangka den tumandang kena pokot dipotong tangannya sari jajron karena nyegah. Ilah mau susulumputan deui pun bebeja maokna. Lamun mau pun bebeja ulah susulumputannya. Bebeja kan bogana. Pagawean goreng ada susulumputan mah. Dina maok eta dina maok. Lahala kaunil mali ora nono kotoa ing dalam tingkah anane hatai kumagsuban kang menang denda kang menang gasang. Jadi lamun menang maok dipaok deui, batur teh menang maok dek dipaok deui. Sarua eta teh dihad deui nya. Kalayuk tau maka den potong tangan sapa sarikuhu wong nyolonge ing maksud. Den hirjil gosibi saking panggonan sisimpenan wong gasang. Ilam ya'lam lan sanajan ana weruh ya si uwong kesari. Anawi ing satune maliku maksubun banda gasang. Di anna malikahu sakana satune wong ngamilike mal iku lam yardo ana ridho. Ya malik biha bihi kalawan nyimpen mal bihi ing dalam gosip. Au halakauni atau dalam tingkah anane mal. Bihi iku bihi ing dalam panggonan maksud. Dalam panggonan menanggasa ing dalam maksud. Timangani maksudin tegese ing dalam panggonan kang gasa. Jadi maksudna teh lamun nuna harta dina tempat anu teu ridhoeun batur dina eta tempat. Eta tempat teh bati gasab disebutna nya. Bati nuna duit dina lomari batur dipaok we. Eta nu maokna teh dihad. Kunaon make teh dihad karena nya tempat batur bagi teu ridhoeun bogana gasab eta disebut. Gasab kemanfaatan tempat. Pala foto akalapat amakana ditugal iku mau judaidan kalawan maning disarik patin kalawan nyolong minhirjim maksudin saking panggonan gasab tempatna nagasab dianal gosiba kana satnya wong gasab wong mau iku mamnuun dan cegah minal ihroji saking nyimpen bihi ing dalam makan maksud. Bila pinahwi mustajirin kalawan berbeda saumpamane bila pinahwi mustajarin kalawan berbeda saumpamane panggonan kang menang nyewa wa mu'arin lan kenang minjem. Perbedaan dengan tempat menang duitna menang nyewa atau menang minjem. Sama di hadisnya yang mau. Waya tali pulan beda-beda wal hirju simpenan upamane simpenan mau dijulapil amwali kalawan sama beda-beda pira-pira harta wal ahwali lan pira-pira tingkah wal opati lan pira-pira waktu. Pahir jusawabi mangkautai panggonan baju warna bulan emas iku asunduku peti palu kang den kunci wal amti lan utawi panggonan pira-pira bana ada kaki nu iku ada kaki nu pira-pira warung gudang. Jadi beda-beda disebutkan tempat upamana seperti panunaan baju emas madina peti atau lomari nu dikunci atau lamun mau duit di dapur eta teh dihad eta teh
dosa nama dosa oke nih ada saya lihat dipotong dulu. Jadi tempat simpenan teh eta beda-beda pun ningali ukuran beda-beda na duit, beda-beda tingkah dan beda-beda waktu gitu. Seperti banda masuk itu nana dina gudang beda kaki. Wasama halai ikut dalam dakakin sopo harisun satpam harisun gitu. Sopo harisun satpam itu pentingnya. Wanaumun lagu tawi turu di masjid ini dalam masjid Ausariin atau dalam jalan. Maksudnya sisi jalannya. Alamat ini ada saya ukur banda. Walau ditawa sudihilan senajan kalawan gawe bantale mata. Iku wahaya rejun panggonan simpenan lahu kadue uang. Seperti orang di masjid atau di jalan cara ngaraksana geus beda deui nya. Nyata pun di sarean di nuhun bandana atau di jalan bantalnya. Lain wado'ahu orang hirjun mislihi in wado'ahu lamun nalihakeun si wong imal. Kurbihi ing dalam para ke wong bila mulahidin kalawan orang non ningali panglirik maksudnya mulahid kalau panglirik kaum kang kuat yang mau kang bisa nyegah yang mulahid asariko ing wong nyolong dikuatin kalawan kekuatan awis tigo satin atau kalawan mulikul awin kolaba atawa ngabalik deui balik deui ieu mal anu saking sari. Walau bikol bisariki au in kolaba bener ya. Aya lamunan. Lawin kolaba. Awat atau laut? Laut. Jadi lamun cicing di masjid orang boga bana terus dituna digigireun tanpa kurang dilirik anu kuat anu bisa nyegah ka jelema anu mau ari kekuatan atau murid dulu mangka eta termasuk nyimpen dina tempat sami silna. Tapi lamun aya kekuatan bisa ngelirik maka kekuatan jang nyegah bisa ngagelutan bisa nyegah atau bisa mudah turun ka batu maka eta hirjun misli disebut. Lawin kolaba eta teh lamun kolaba lamun bisa balik manihnya. Lamun bisa balik deui harta dicolong ka manehanana sanajan bisa ngabalikeun deui ka jalma nyolongna. Kalaisa mangka orang nono ieu in kolaba iku hirjan panggonan panyimpanan upamane lahu kadue uang sanajan lawin kolaba. Wayuk ta'ulan pududen potong tangannya si wong dimali waktin kalawan mau harta wakok. Ae bisarikihi tegese bisarikoti malin maukufin tegese kalawan nyolong harta kami lakopen ala goirihi ngatasi ngomoyan. Wa mali masjidin lan harta masjid kababihi kaya panto masjid wa syariatihi kababihi kaya panto masjid wa syariatihi
kendili zinatin lan lampu papahes masjid atau hias masjid. Jadi lain kajelema hukum mau dalam mau bana wakaf atau harta masjid eta kudu dipotong leungeun lamun geus nepi kana nisab dipotongnya teh hiji parapat dinar teh ya. Harga. Rek mau panto atau payon atau jendela atau pihang masjidnya dipau dipago. Sama hargana nepi kana saparapat dinar. La binawi usurihi orang den potong kalawan nyolong saumpamane karpet masjid. Wa qana dilalan saumpamane pira-pira lampu terus loju sokang den hurungkeun ieu qana dia. Wa huwa tawi wong sari iku muslimun kang Islam. Anahu karena satune husur lan kona dia iku yedat dan cawiskeun ieu husur di al-intifa kalil manfaat of biha kalawan ieu husur. Kumaha lamun mau karpet masjid anu hargana saparapat dinar atawa lampu masjid anu lain lampu hias teh ya. Jadi beda masalah lampu hias dengan lampu cacaan. Lamun mau lampu hias maka dipotong leungeun. Eta mah hiasan. Aya lampu cacaan mah eta mah jeung karpet karena di khususkeunana lain jang masjid ukur tapi jang kamanfaatan muslim jang salat, jang nyaangan salat nya karpet. Maka teh lihat karena kamanfaatanna karena subhat ya. Jadi dicawiskeun sok dicawiskeun ari karpet jeung lampu cacaan mah pikeun dialap manfaat ku muslimin. Maka hukumna subhat. Nah lamun mau ka jalma kafir mah kudu dihajar jalma kafir dimi mau karpet. Wala bimalin sodakotin lan orang nana dihad kalawan nyolong harta sodako au jakatin atau alai jakatin tegese harta jakat dikumpulkeun deui dipadong bahwa leutawi yang muslim leutawi sari kitu mustahikun kana atau hakadue sodako kade jakat diwasbi pakrin kalawan sabab sifat fakir au beri atau liyane fakrin. Bila mana mau harta zakat dikumpulkeun jarang dipadong ku manehanana. Bari manehana teh ngaha kana eta zakat teh hak diberi zakat. Eta ge saruan teh kudu dipotong leungeunna kurang karena subhat keneh kabagian keneh. Walau lam yakun lamun ora ono iku lahu kadue wong perisalpi ing dalam mal apa hakun hak. Maksudna mal itu mal zakat. Kagoni yang kaya wong sugih, akoda kangala dia goni amala sodakotin ing harta zakat. Walaisa le orang ono iya goni itu goliman tukang perang. Islahi datil bayini itu goliman kang katempuhan, kang duwe hutang, tukang perang. Bukan untuk kagorimi itu goliman kang duwe hutang. Islahi datil bayini kageu matutkeun piro-piro kang duwe papaseaan wala gozianan arana iku tukang perang beti aman kakulen potong ieu goni linti pari subhati kana sepi subhat wala bimali masoliha lan arana dipotong tangan kalawan nyolong harta piro-piro kamaslahatan muslimin kabaikil malik kaya kas negara ya mau dina kas negara kas kampung atau
utama karena subhat kene saronya. Lain kana sanajan ana ya si sarik ya si wong iku gonyang kang sugi. Ya ana lawan kana satuna iku kadue wong pihi ing dalam mau masoli apa hakon hak. Ya ana dalika kana satuna kitu iku konjusroku terkadang dan polahakeun ieu mah fi imaratil masajid dalam ngabangun pira-pira masjid walibati lan pira-pira ponok ribate ponok jaga ya jaga perang ayan tapi ubang ka bisa ngalambang ka abdihi kalawan ieu mah sapa algoniyu wong sugi wal fakiru lan wong fakir minal muslimin saking muslim karena terkadang jelema pengharga mau duit korupsi tina baitil mal teu dijieunkeun ku manehna masjid atawa ribat jadi jalan manfaat ku baru wala bimali badin lan orangnya dipotong kalawan nyolong harta sawareh aslin saking bapane atau parin atau anaknya yang gitu dia dipotong leungeun mau banda kolot atau banda anak nu dipawokna anak incuna berapa dorakana mau kene sarua kolot nu ge boga duit urang mau bease we terus sakarung jual 500.000 jam piknik eta teu dihad sanajan dosa oge eta nya kitu deui kolot mau banda anak sarua keneh teu dihad karena aya subhat keneh wasayidin lan mau banda Gusti subhati istihqaqin nafaqati kana saliru kana subhat nahak nafaqah jumlah di dalam sakabeh wal adharu lan teko kang dohir iku fatwa ahli jaujaini kudu dipotong tangan salah sawijine salaki pamajikan bil akhari kalawan sabab mau kanggo weneh kalawan sabab mau salah sawijine kanggo weneh tapi lamun salaki mau bana pamajikan kudu dipotong pamajikan mau bana salaki kudu dipotong sawen ayo bisa rapati malih tegese kalawan nyolong hartane ahad al-mukhraj sampeyan simpen anu saking ahad eta teh kal dohir nya kesubhat nafaqah nya karena umum dalil yang kesubhat nafaqah katanya. Tapi cek sakawal aya cenah kudu dihad salaki atau pamajikan karena subhat nafaqah bari jauh-jauh ngahak nyangker jauh bari jauh ngahak nyangker jauh-jauh. Cek sakawal kudu dihad salaki nawungkul mau harta pamajikan. Karena teu aya hak dina harta pamajikan. Kita kalau dohir mah sarua salah pamajikan sarua barangnya mun mau selesai dina rubiha katanya dipotong tangan paling ada mangkalamun balik maning ya si wong ya si sarik bada kot ini dalam sarusana dipotong tangan geus maok tuh geus tumetep maokna dipenta kuno boga duit pitah dipotong leungeunna dipotong ku imam teh leungeunna tina ugel-ugelan kagelar dar teh malog deui kampung keneh badakot iumna hu dalam sasana potong tangan katuhune uang sari ila saripatin saniyatin maring nyolong kang kadua patuk tau mangka kudu den potong opori jerahu sikile uang al yusra kang kiri bibit soli sakit ugal-ugalan bitis wal padamilan dampar lamun mau beli kadua kalina kudu dipotong deui eta jelema suku kiri na suku kenca
ugel-ugelan dampal. Eta teh madog deui wae. Lain ada mangkalamun balik manihnya si sarik salisan di dalam katilu kali, madog deui katilu kalina. Patuk teu mangka kudu den potong poya duhu tangane sarik al yusra kang kiri. Mungku aih mungku iha saking pagelangan ugel-ugel pagelangan. Ugel-ugel pagelangan maksudnya ugel pagelangan yusra. Niki suku kenca, tuluy mau kene kana leungeun kenca. Balik deui mau. Lain ada mangkalamun balik manihnya sari kabiani gelang kaopat kali patuk teu mangka den tugel opori jeluhu sikile sarik alyumna kang katuhu dina ugel-ugelan dapal suku. Ini kan ranta dapal suku jeung bitis. Mungkin KB dampalna leuweuhan madog keneh wae. Cuma insyaallah pamangka kari-kari lamun nyolong ya si wong pada pot imah dukira dan senajan potong kabeh dukira kamu sedaya ieu mah. Jiro mangka kudu den warah ya si wong sari kualayuk talun anggen bunuh ya sugo. Kumaha lamun madog di kalima kalina wae tadi. Eta kudu diwarah geus kana bab ta'jir ulah dipotong deui atuh bea kabehnya. Misalkeun sikuna mah karunya siku jeung tuurna nah ulah dibunuh ulah nepi ka jadi dibunuh eta. Wa malan utawi hadis ruya kang den riwayatkeun ieu mah min annahu saking satune Nabi sallallahu alaihi wasallam iku patalahu ngabunuh Nabi ing sari iku mansuhun kang den salin. Aya hadis nu ngariwayatkeun bahwa Nabi eta ngabunuh ka jelema nu maot eta teh hadisna disalin nya. Ku jadi diwarah au awalatun atawa den takwil bi fadlihi kalawan ngabunuh sarik istihlalin karena ngahalalkeun maot. Karena kufur ngahalalkeun maot. Jadi hadisna teh eta bisa disalin. Disalin teh naon maksudna baheula mah heuh kitu hukumna ku dibunuh jelema geus maot kalima kalina. Tapi ceuk sakawal eta teh hadis teh ditakwil karena jelema nu maotna ngahalalkeun maot. Lamun jelema ngahalalkeun maot geus kufur hukumanana. Maka dibunuh oge jadi murdina kana bab murtad balikna. Baldo apa baita ngadoikeun ngalemahkeun ing ma sok ada rukutni wa geru latian darukutni. Wa qala nalika sapa Ibnu Abdul Bar ana usatune ma iku munkarun kang den ingkaran. Habis eta ingkaran la asar iku maujud lau kada wa mana tu sapa wong kusaroko nyolong ya si man miraron hale nuli-nuli dilakot ingkar den tunggal lam jaljam hu makana wajib inna ilah haddun wahidun angin had kang sawiji al mutamadi munggu kaul mutamad jelema anu maokna tutuluyan termasuk korupsi di dengan tekannya hawani nyolong kan tapi lamun yang boga hak mah teu kudu lihat. Jelema nu mau susurumputan tutuluyan. Tapi dihad nama sakali bae cepol mutamad namun teu pernah dihad kan dipotong. Patak mimang kacukup pokoya minuhu nugel tangan katuhune uwong anil kuli saking sakabeh. Ditihad disababi kana satunggal sabab. Katada kholat mangka seuli panjingan. Kasih pancingan ieu hudun. Watas betulan tumata pembahasan kotu nyolong jerojula ini kalawan saksi dua lanang. Kasail ukubati kaya sakarine piro-piro siksa ukubat. Siksa dia ketrohan
zina kang lian zina ari zina mah kudu opat lalaki oge dina saksi zina. Ikrorin lan kalawan ikror kalawan ngaku min sarikeun saking wong nyolong. Bada dakwa aleh dalam sausana din dakwa alaihi ing atase sari. Nah tafsilin sata rinci sata sabada ngarinci bisa hadati dalam kesaksian rajulain wal ikrori lan ikrore di antu bayina kalawan yang tak martelakeun di asahada asari kota in nyolong wal masruko dan kang den colong minhu saking uang masruk minhu kang den colong minhu saking lan panggonan kang den colong laruang kang den colong minhu saking uang wakado masruki lan ukuran banta kang den colong wal hirja dan panggonan sisimpenan ditayinihi kalawan tu akan hirja. Jadi bisa tumatep dihad lamun nu kahiji geus tumatep maokna arek kedua saksi lalaki atau waktu ikror ti jelema nu maokna dua ikror atau kesaksian. Ya kitu deui tadi aya kaidan kitu sarta lamun jelema nu dipaokna minta dipotong. Pola batul malik. Lamun jelema anu dipaokna minta motong mangka eta heup imam pimpinan motong ka jelema nu mau. Watas butulan tumatep apa asari kotu nyolong aidon kalawan maning hilapan hale sulaya lima kadewe kau itamadahu kang mutamadkeun imna sakujak ulama akeh. Yamin radin kawan sumpah kang den balikeun minal muda alaihi saking wong kang den dakwa apa alaihi ing atase alal muda ing atase wong kang den dakwa alal muda ing atase wong dakwa ing atase wong dakwa yana kana satuna yang rod iku ka ikrarul muda alaih saya hukum ngaku wong kang den dakwa alaihi nyatase al. Nya kitu deui bisa dipotong leungeun lamun sumpah nu dibalikeun. Ceuk si muda ieu jelema nu ngadakwa. Jelema nu ngaku dipaok jeung ngadakwa teh. Dipaok hartana ku si Jaya. Jaya sia sumpah teu mau harta dewek. Ceuk Jaya teh emong aing kudu sumpah mah. Dibalikeun ka muda ieu jelema nu ngadakwa sumpah aing mah kata aing dipadong ku maneh sijan mun mangka eta sarua dina tempat ikrar lain aku we muda ale hukumna laku bila lan tarima apa rujuk umum kirin nari kaol wong ngaku jenis bati kalene subangsa dan dikotin kalene potong tangan menang nari kaol teh ngarujuk deui seperti jelema geus ngaku aing teh mau duit nu dipaokna ti si anu jalana susulumputan ukuran dipaokna si anu tempatna anu dibertelakeun ku jelema nu ngaku teh kuitak siapa aing geus kitu kadua poena arek dipotong leungeun bohong kaula teh kamari teh dablok eta teu dihad teu meunang dihad meunang ngarujuk disebutkeun kana dipotong leungeun lamun ngagantian mah kudu eta dilaki lemari kalawan perbeda harta kalawan perbeda disumbangsakeun harta pala tuk balu pakalian tarima apa rujuk auhu narikal mukir pihi inggal amal dianau kana satuna maliku hakun adamiyun hak adami dina sampai tarima ngarujuk teh lamun cuma jalan jeung hak adami seperti duit lamun cuma jalan jeung hak Allah Ta'ala seperti dihad dipotong dihad jinah kabar ini moodang eta ngarujuk deui pengakuan wa mana natawi sapon ku amporo wis ngaku ya siman diokubatilahi diokubatin kalawan pira-pira had
mujibiha tegese kalawan kang ngawajibkeun ukubah kajinan kaya ngakujinah wasari kotin lan nyolong wasurbi khomrin lan minum arak walau ba'da dakwalan sanajan ing dalam sausana dian tuntut dan dakwah Wali kodin lang kawenang kadue hakim aya jujur tegese wenang lahu kadue hakim kama Firodoti karena kaya memukau Firodoti dalam kitab Raudah Imam Nawawi wa asli hal nasal Raudah matan Raudah lakin nakola tetapi nenukil musani pisari muslim ini dalam kitab Sarah Muslim musani itu Imam Nawawi ini dalam kitab Sarah Muslim al-ijma'a ijma' ulama alanat bihi ingata sesunate nawarkeun rujuk kita nak can beres itu masalahnya ingata sesunate kodin nawarkeun rujuk bahwa kaulan mahi kaya engkau fil bahri dalam kitab bahr teh karangan Al-Babi itu Imam Al-Babi Anil ashabi nukil saking pira-pira sahabat wa qadiyatu tasisihim lan utawi teterapan nangtu agane ulama al-qadi di ashabnya al-qadi in hakim bil jawaji kalawan wenang iku hurmatuhu harame ta'rid ala ghairihi ngatasé liyane qadi ta'rid karena masalah ta'rid karena ala dikira ta'rid kala ngadika sapa Syaikuna Ibnu Hajar wa wal taqalikum muhtamilun bisa jadi Uyutamalulan dan bisa jadi kenapa anak goyrol qadi satune lian hakim iku aula kang lebih utama minhum putini mang qadi intina ital kini karena kacegah ngawurukan alaihi ingatase qadi ngawurukan hujahnya alaihi ingatase sari ingatase eman apa ta'ridu nawarkeun lahu kadue eman birujuin kalawan narik kaol anil ikrari saking ikrari au bil inkari atawa kalawan inkar ditawarkeun arek ngarujuk deui pengakuan atawa moal namun cuman teh lajeng ukubah lillahi ta'ala lain ukubah bangsa ada hak adam lamun hududna hadna cuma jeung hak Allah Ta'ala ini sebabkeun kana hak aya kulo maka ngandika qadi la alaka menawa sira iku pakodta ngadu piping sira lenjina au aqadata atawa ngalap sira min ghairi hirjin saking lian panggonan sisimpenan upamane au ma'alim tahu atawa orang ngaweruh sira ing khomron ing arak sunat ditawarkeun ya buah-buah anjeun teh yang lain tina yang ketimbang ngadu piping pungkul buah dan jelema nu geus ngaku nya nu geus saksi aya nu geus kasaksian geus teu bisa ditawaran gitu da kemudian kunaon dalil dari ana kana satekan Nabi sallallahu alaihi wasallam iku aradona warkeun ieu Nabi lima izin ka lima iz papalan nandika ieu Nabi lima kali uang akoro kakus ikon rasimkan indah unyam sandingan Nabi bisa lipati kalawan nyolong ma'akhaluka orang nyangka ingsun ing sira sarokta ing nyolong sira jadi bahasa takrib teh nyinir sampir gitu dan nyiniran lain ku bahasa sorihan ku tasreh aya ku tak bayu cari ke sinir sampir
Dari ulah tawaran arek ikrar mal maneh arek ngarujuk di ikrar mal eta mah bahasana sholihan. Disunatkeun guru petari guru kusinir sampian. Jadi bahasa sinir sampian teh lamun ngapujina. Jelema geus ngapujina tuluy di ngahak kudu di ranjam atau menjana musonya atau dihak kudu dijilid 100 jilidan. Cek manehna teh ngaku kaula kana jina ngajinahan anu masukkeun kana anu kudu pertelakeun nepi ka asupna banyak. Wah cek hakim teh boa-boa sia mah aya nu ping-ping eta mah. Ungkul. Teu meunang aya teh kana jadi ikrar atawa moal. Teu meunang aya kitu. Kita bahasana shariah. Bahasa ta'rif teh sinir sampian. Mohon jalan ka jawab tadi kalawan sinir sampian apa sharihu lapan shariha. Nawarkeun ngarujuk nanya kaya karanja kudu ngarujuk sira anu saking ikrar. Awidhadu atawa kudu nampik sira ikrar. Paya siro ngakadaraka ya kodin bihi kalawan tasrih li anahu karena satune kodin iku amaro marentah ya kodin bel kali di kalawan goro kita ngadablon. Oyah rumuran harap wata ribu tak wata ribu sinir sampir kita ngarujuk kita rujuk ini indah ia berbayina tinggal melalui kamus jeneng kesaksian. Waya jujulan menang lil qadi kadoe hakim aidan kelawan maning wata ribu sinir sampir ngarujuk li suhu di kadoe perkara saksi. Supaya ngarujuk kesaksian Nabi tauqifi bitawakufinya kalawan repeh tawakuf gitu bihadillahi ing dalam hal Allah Ta'ala kami cuman ke hak Allah Ta'ala kalawan cicing repeh benar Indro ala menekan ke dia hakim al maslahata in maslahat kisatri ing dalam nutupan wa ilala namun orang nono al maslahat fala mangka orang nono ya jujur Wabila kawan ulamu kami kelaju kawan ulamu dan kinawari apa anal satria kelakuan ikulaya jujur nawanang lahukan wekoni apa ta'lidu nawar benarujuk wala lahun dan nawanang kan wesuhun apa tawakuku repeh cici intaro tabalamun berakibat ya ta'lid atau tawakuk ala dalika karena mengkono-mengkono ya enggak kena ala dalika karena kono-kono ta'arud atau tawakku opo dia ulah masuk sia-sia banyak kalian colong awo hadul ghairi atau dihan wong liyan hadul qadifi kaya dihan rinjina kemenang lepeh lamun mata kasia-sia banyak dicolong itu saksi kita menang repeh dengan hawa kodi kemenang nawaran ngaruju kasukun gitu kurang saksi namun berakibat batur jadi dihadna jadi had kodi hadu jina Wati matur utawi kelaike ko kasan sanjete pati tariki dalam matelakeun begal jalan. Ari bahasa pati tariki aya bahasa lugawi aya bahasa istilah fikih. Eta aya bahasa hakikat jeung aya bahasa majazi.
Iwan tak terjadi. Begal eta. Serempan kali tampang eta. Begal teh eta sarua. Kata koyawa nu sarreman kalau kamu lagi isi jalan. Asearaeun tak keluar disebut begal. Walau alimalan lamun waru sapa imam kauman ing kaum. Yuhipuna kang sok nyingsieunan ya kaum atariko ing dalam jalan. Walam yahudu hal ngalap ya kaum malakin harta. Wala qatalu lan ngabunuh ya kaum nafsanin awak-awakan. Ajarohum mangka kudu ngawara ya imam ing kaum wujuban kalawan wajib. Dihabsin kalawan di penjara. Bagusnya di jalan diane habsin. Jadi emang bahasana umum. Begalna, aya nu begal di jalan anu nyingsinan batur rungkul, ku tampang anu sarem. Aya begal nu sok nyopatan duit. Lamun apaleun pamarentah bahwa aya hiji kaum sok nyingsinan ka batur di jalan, tapi tara nyokot duit, tara ngabegal duit, tara ngabunuh jelema. Eta kudu diwarah wajib hukumanana aya di penjara atau disekret ku camuk 40 camukan eta. Matak gede ya Allah hak jalan dewa. Matak loba oge dina hadis Kanjeng Rasul marjalakeun imatatul ada anitorik. Loba jelema asup ka surga ku lantaran miceun kokotor di jalan. Aya cucu piceun, aya batur matak di soledat matak kajong batur piceun ka sisi. Eta jadi asup ka surga eta. Tapi sabaliknya loba jelema anu asup kana neraka ku lantaran mira-mira batur jeung si jalan. Tepongan nu liwat mesti ka eraeun balik deui nu liwat. Di neraka eta. Mata wajah ulah serem teuing dewa. Bisa disebut begal kali itu ngacisi jalan. Wa in ahadalan namun ngalap sapa pati begal al malaikata walam yaktur hare ana ngabunuh ieu pati kutiat mangka kudu den potong apa ya duhu tangane poti al yumna kang katuhu warijlahu lan sikile harijulan sikile poti al yusra kang kiri sebutkeun nyungsang we potongna tapi lamun aya jelema cicing we di jalan mentaan duit kan liwat pajak disebut nanti tukang pajak eta teh preman teh biasa preman portal eta preman lemur biasa lemur teh sorangan eta mah tuan yang di lemur batur mah mentaan duit we kan liwat teh tapi teu wanian ngabunuh mah dateng ngabunuh di mangka eta kudu dipotong secara sungsang ku pamarentah leungeunna nu katuhu jeung sukuna nu kiri eta kudu dipotong eta loba ulah-ulahna. Pain ada mangka lamun balik maneh nya kote ngabegal di jalan parijluhu mangka den potong opo sikile koti alyumna kang katuhu waya duhulan tangane koti alyusra kang kiri dipotong secara sungsang dua anak ieu mah teu kagok bisa kalikeun. Wain kota lalan namun ngabunuh ieu pati ngabegal di jalan bari ngabunuh kutila mangka kudu den bunuh ieu pati hatman kalawan wajib. Wain apalan sanajan ngahampura sapa mustahiku kau di wong ngaha nyisos. Bedana antara begal jeung jelema nu ngabunuh tanpa ngabegal, ari begal masana jadi hampura ge ku mustahil kisos, tetep wajib dibunuh. Ari lain begal mah dihampura teu wajib kudu dikisos ngan jadi kana langgar dia teh 100 onta.
Wain kota lalan lamun ngabunuh ya koti wa hodalan ngalap ya koti nisoban ing nisob saparapat dinar teh. Koti laman kakudu den bunuh ya koti. Jadi masalah tadi malah ngabegal penyokot duit tapi ngabegalna maehan. Jelek di jalan megat mun bahasa urang mah. Liwat kade. Duitna teh dicopot. Wah edan. Begal. Lain itu kana duit teh modaran eta kuat di jalan eta mah. Awas wae dipegat sia. Kayak bahasa dipegat di jalan kan. Kayak tanah kudu dikisos teh sering jadi hampura ku mustahil kisosna. Tapi kumaha lamun ngabegal ongko mado duit ongko. Lain kota lawa hodan sobat. Kutila mangka kudu den kisos. Ieu koti suma suliba mangka kari-kari den salin. Dipancar dina tangkal kai. Bada goslina sanjadian adusan ieu koti watakin hiladen kapanan ieu koti wasolati laden salatan alaihi ngatas koti salah sata ayamin. Hingga telu pira dina hatman kalawan wajib. Sumayun jalu maka kari-kari den turunkeun ieu koti. Nya ngabegal di jalan megat nyisiran katur ongko. Ngabunuh ongko mado duit ongko eta. Hukumna teh nyata kudu dikisos, di podaran geus dikisos adusan, kapanan salatan, da mayit muslim. Ulah waka dikubur eta. Pocongna talian heula dina tanggal kai di jalan bebas. Tilu poe eta. Jadi begisioneun nu liwat. Kalau kasih nu liwatnya tengah begal kena hirupna geus modar lagi ka begal ya. Wajib eta kunaon make kitu nya dina jarak 3 poe wajib kudu dipancar. Kudu ditalian dina tangkal kai. Jajalaneun eta nya. Jadi ulah waka dikubur. Eta da siksaan kudu kitu, Pak. Kan kudu geus dikapanan jadi kos pocong bae gitu. Kina eta mayit ya Allah ya Rabbi. Gantung heula kitu. Ruh nama lewe eta teh. Kang kawunan teh bogoro wali nyingsieunan, Pak. Cek jeung maliwat nu borangan teh anjing aya sieun. Sekatung masok sigah hirup. Padahal bogoro ruh nama bogoro mikiran nyingsieunan. Pikiran dosa jeung hina dari Allah ya Rabbi kang kawunan lewe eta. Padahal makan jelema borangan ku setan dibalikeun tuh tinggal di siga hirup tuh gambar tuh pokoe makan siga keceupan pocong. Padahal borangan wae da teh. Wakilalan den ucapakeun yabqa wajib yabqa kudu tumatep ieu koti ieu mayit koti din disalib wujuban kalawan wajib hatta haro tumakamari murutuy ieu koti wayasila lan yang tamili oposodi duhu nanahe koti lain tilu poe deui cek sakala makudu nama nepi ka murutuy awakna ge ancar dina tangkal kai. Wa fi qaulilan den datang dalam kaul sawiji yuslabu kudu den sawir. Ia pati hayan hare hirup-hirup. Aduh, maka dipancar hirup-hirup kan. Kalian hirup-hirup di jalan, kalian di dalam zaman kiri. Sumayun jalu mangka kari-kari den turunkeun, dia pati payuk talu mangka den bunuh dia pati dikisos. Cek sakal kitunya kudu dipancar nanti keur hirup. Tapi cek sakal kalau soher mampu dipancar nate geus pae. 3 poe dipancar nate. Kalau ieu ngomong ke dipancar kudu kamu rutin di videona. Ya kitu di kalau ieu kana ngomong ke kudu dipancar keur waktu hirup sakeudeung turun di kisos dibunuh.
teu bisa gugur had kisos atau had gasab ada. Had kisos, had gosok, had nyolong, had jinah, kutobat teu bisa gugur. Tapi had begal malah meureun tobat bisa gugur hadna. Sampai di atuk palu ku imam mereka dibunuh. Karena tobat begal saenggeus dikawasakeun ku imam rek lihat sanajan soleh amalna ieu eta bisa gugurkeun disebut. Sapertikeun had jelema anu ninggalkeun salat eta bisa gugur ku tobat. Jelema anu ninggalkeun salat waktu jamaah lohor teu salat, asal teu salat maghrib wajib kudu dikadek ti hampokean. Atawa maghrib teu salat, isya teu salat, subuh kudu geus leuwih teh ti hampokean. Eta kudu dihan, kudu diteuteup ti hampokean saha kawasana imam. Ngan dihanna kudu saenggeus ditutah tobat. Lamun teu tobat keneh kudu dileungitkeun ti hampokeanna. Teu meunang pan ku jelema biasa menengahan kudu ku imam. Badal istitabah saenggeus ditutah tobat. Tapi lamun pas dikawasakeun ku imam arek lihat abi tetep di hampokeanna tobat manehna teh buru-buru ngodoan salat mah geus sieun. Sieun dipaehan. Gugur eta had ditetep ti hampokeanna eta salebihna bab begal. Jadi jelema ninggalkeun salat mah cara begal deh. Jelema tara salat mah pas begal. Beda ari begal mah meureun ngaruksakna ka adami, ari jelema tara salat mah wani ka Allah Taala, rasaan bisa merasa gagah meureun ka Allah Taala. Paslun fi ta'jiri